Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Ki Sunda di mana bae ayana. Utamina atuka para baraya Ki Sunda nu ngaganduhan hanca anu katunda nya ayeuna bagian anu kadarapana dina jujutan carita Talaga Getih karangan Ambu Ros. Naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu katujuh. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana mendarkeun kaayaan alam tibeurang di lembur Cibodas, khususna ka kulawarga Bah Icang anu harita Bah Icang keur ngabuih ngomong ngadongengkeun naon rupa dina mangsana panggih jeung Bapa Subrata teh alonya. Malah harita teh ngadongengkeun naon rupa hubungan Nyi Mimin atanapi Jang Dharma sareng Nyi Mimin teh. Kumaha atuh para pamirsa lajeng ngadanahi carita langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam tibeurang dina unggeulning ieu carita. Manuk-manuk recet di sarada ditema ku sorahaya mapaesan kaayaan alam harita. Jeung na deui jiga anu ngilu ngabandungan kana naon obrolan Bah Icang sakulawarga. Bah Icang harita teh ret ka pamajikanana nyatana anu ka telah ibu saudah. Ret ka anakna nyatana Nyi Mimin. Malah pok Bah Icang harita mungkas ngobrolkeun dina mangsana tepung atawa manggihan Juragan Subrata teh. Cah gitu ambo oge ka maneh Nyai. Bega nu dibawa ku Abah teh es kuning matak nyeri kana hate. Teh pisan. Jeung matak wirang we pikeun kulawarga urang. Wirang kumaha kitu Abah? Ih, ayo maneh ambu. Coba pikir. Cik sok. Kudu kumaha Abah ngomongna ka dulur-dulur, ka baraya-baraya, ka wargi-wargi. Lamun heug ieu perjodohan teh batal. Cik, rek di mana ditundana tah beungeut Abah teh rek di mana? Itu cek Bah Icang ngomong bari jeung pepeta. Ari panon nurut ret ka bojona jeung ka anakna anu keur pating haruleng. Tekung selila ret Nyi Mimin atuh ngaredet ka bapana bari pok harita. Bah, heuy. Nah laras kitu wartos anu dibantun ku Abah teh. Cek Nyi Mimin tumanya kanu jadi bapana. Alah eta si Mimin make nanya kitu. Heuh nya. Bener kitu pisan. Jeung nadepir aku atuh Abah ngabohong ka hideep. Tapi ari ceuk nurutkeun Juragan Subrata mah cenah. Kieu tadi teh. Kumaha Abah? Kumaha Abah? Engke anakna cenah rek ditanya deui ku Juragan Subrata teh. Heueuh. Da puguh cenah ari tadi mah jalman oge keur suwung. Ari suwung teh naon Abah? Coba eta urang Sunda kuat teh nyaho suwung. Suwung teh eueuh, tah kitu. Barobai atuh harita cipanon Nyi Mimin kaluar mening burubut masihan dua pipina. Hatena ngarasa nyeri jeung peurih. Da puguh manehna teh atuh geus lila ngabogaan hate kadua leutik ka Jang Dharma teh. Dan hanya ka Jang Dharmana teh jiga anu teu pati malire ka manehna. Channel asli dumasar boga perasaan kitu. Jung Nyi Mimin nangtung dereg-deg we lumpat ka kamarna malah terus kebung ngabebeutkeun maneh kan tempat sare. Terus we ceurik beulikeun ka ngagukuk. Sirahna ditindihan ku guguling. Nampok kitu mah Bah Icang jeung si Ambu teh harita jadi ngarasa bingung. Hatena ngarasa khawatir kanu jadi anak nungan hiji-hijina. Nepikeun ka wanci sore oge Nyi Mimin teh kaluar-luar ti kamarna
Samalah diasongan dahareun ku indungna oge Nyi Mimin harita teu di dahar da puguh beuteungna ngadadak teu ngarasa lapar. Samalah nepikeun ka peuting oge Nyi Mimin teu daek dahar teu daek nginum. Gawena tengan camak blak we diuk ngajantul dina luhur kasur bari jeung baret cimata. Nya kaayaan anu sarupa kitu teh tangtu we ngajadikeun buah pikiran pikeun indung jeung bapana. Komo Nyi Mimin teh anak awewe anu ngan hiji-hijina, da anak anu saurang deui mah lalaki adina keur neruskeun sakola di kota. Panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun urang jojo ringkasna mangsa. Kocap ning isukna we wanci haneut moyan oge. Nyi Mimin harita karek daek kaluar di kamar. Awak katempo jiga nulungse panon cari nul beungitna oge katarapias da puguh sapenting jepu teu bisa sare. Geuk Nyi Mimin diuk dina kursi terus ngahuleng jiga anu bararingung. Sabot keur kitu torojol indungna diuk migireun malahan magap kana tak-tak nu jadi anak. Nyai anaking tak geuningan syukure geus daek kaluar. Ari ceuk kahayang emak mah abu mah yeuh ulah sok kitu. Sok sanajan heueuh oge hidup teh keur teu geunah pikir tapi ulah terus nyiksa maneh. Nepikeun kamung daang mung sagala rupa teu hade eta teh anaking. Keun bae atuh tong wakat leutik hate apan ceuk Juragan Subrata oge engke cenah anakna teh heueuh. Cep Darma teh ek ditanya deui sugan jeung sugan we atuh bisi dirobah pamadeganana. Nyarapan abdi oge kitu amu. Tak kahayang mah ani kumaha lamun pamadegan Kang Darma teh atuh teu biasa dirobah-robah. Renghap Nyi Mimin katempo narik napas bangun anu wegah ret ka indungna anu keur neuteup we. Sarta terus maksakeun imut anu dipalar sangka nu jadi indungna teu ngarasa hariwang teuing. Nya sanggeus kitu majung Nyi Mimin nangtung leos muruk ka tukang kebat muruk ka pancuran nu aya tukangeun imah. Kebrus we mandi bebersih. Tekung selila geus rengse sarta geus asup deui ka jero imah. Terus atuh ganti baju di kamarna. Sanggeus kitu geuk diuk dina kursi meja makan nu aya di patengahan. Gap Nyi Mimin teh kana wadah sangu terus ngalah sangu kana piring kop atuh kana pais lauk jeung sambal surabung. Amwe di dahar sok sanajan teu pati hayang oge Nyi Mimin maksakeun da puguh karunya ka indungna anu harita geus riweuh kuprak-keprak sorangan nyadiakeun. Jeung da disangkan indungna oge teu ngarasa hariwang cenah ari manehna daek kana dahar mah. Nya barang nempo kitu mah puguh we atuh. Indung Nyi Mimin oge ngarasa bunga hatena oge jadi regreg jeung teu pati hariwang teuing. Rengse dahar Nyi Mimin juru turun ti imah terus lempang kebat muruk kalerkeun. Gilak mengkol kabelah kenca terus buntas susukan anu jijieun tina cukang awi. Telila beras ka sisi sawah terus lempang mapai-mapai galengan sawah. Sanggeus aya kana sawatara waktu Nyi Mimin jog anjog ka hiji saung nu aya di tengah sawah. Kabeneran atuh harita teh eta teh sawah bapana. Nya geuk atuh harita diuk bari jeung nyarane kana tihang. Ari panon mah neuteub ka hareup jiga anu jauh panindeungan. Karek oge kamari aing teh ngarasa bunga jeung bagja, tapi nari ayeuna jadi kieu aing. Jeung saeutik oge aing teh nyangka lamun si Kang Darma geus hadean jeung Utari. Sabab salela ieu asa can kaparengan nempo maranehna babarengan. Jeung naha atuh make kasih Utari apa manehna teh sobat aing deui. Ceuk Nyi Mimin harita gegerenengan ngomong sorangan.
Ari panon mah antang melong kena daun sawu anu pating arulan katebaku angin berang. Dina sawangan breh katempo atuh Jang Darma nembongan leungeunna ngagupayan bari jeung imut meunikeun kalalem. Nah, aing teh nyobat jadi kieu. Daun sawu juga Kang Darma nu keur ngagupayan ka aing. Jiga-jigana aing bisa-bisa galau lamun teu laksana teh mah. Itu cek Nyi Mimin bari jeung rumenghap malah terus atuh musap beungeut sabot kir kitu ti kaangdangan rentang-rentang aya salah saurang awewe anu keur lempang bajuna katempok kakelebetan ari leungeunna ngelek boboh kocopong beuki lila lempangna teh atuh beuki deukeut malah beuki jelas kana rupana anu tayalian iwati sobatna pisan nyatana Utari nu harita karek balik ti kebon geus nganteuran nu jadi bapana cenah jeung lanceukna. Atuh barang nempok itu hati Nyi Mimin dak dumadakan jadi ratu tutunggulan jajantung oge terus nyaho atuh keheul ka Utari sanggeus aya kana sawatara waktu gok Nyi Utari anjog ka palebah saung reet ka Nyi Mimin anu Mimin atuh bari jeung seuri. Geuning Mimin, kenaon Min? Ngadon sasaranganan di dieu kade tang sok anteng teuing aya ngalamun teh pamali cekolot oge nih bisi aya anu jurig anu ngaliwat. Cek Utari ngomong kitu langsung nanya bari jeung melong ka sobat medokna anu katempona teh juga nu teu malire da teu ngalieukeuk acan channel asli dongeng Min ieu kunaon teu kadenge kuring ngomong. Utari tumanya deui ka Nyi Mimin hatena ngerasa heran sabab sobatna teu kawas biasana. Ayeuna mah jiga anu embung amprok jeung manehna. Serog atuh Utari maju ngadeuketan terus geuk liuk digereun Nyi Mimin. Ret Nyi Mimin ngarelet deek prok atuh dua pasang panon amprok. Tina sorot panon Nyi Mimin jelas katempo ku Utari. Bejiga-jiga nu ijid ka manehna. Nempok itu Utari reuwas jeung na deui beuki heran. Min, na aya naon atuh ieu teh? Na geuningan meuni jiga anu keur ijid atuh ka kuring teh. Nah kuring boga kasalahan ka Mimin sok atuh gancang geura omongkeun ngarah kuring jadi ngarti. Utari nanya deui samalah mah bari jeung neuteub kana beungeut sobatna. Nyatana mintar sih menang pananya kitu ku Utari. Nyi Mimin kelakah ngalius mesin beungeut tapi terus ai ngawalonan mah. Pok atuh harita Nyi Mimin. He Utari, geus lah ayeuna mah teu kudu pura-pura. Da maneh oge atuh tangtu geus nyahonya kana sabab-musababna kitu ceuk Nyi Mimin. Ngomongna tegeuk budina oge katempo meh baeud. Merikeun samutut baeud atuh Utari teh harita meninggal hulang sakadapan mah. Sabab manehna can ngarti kana maksud jeung tujuan omongan sobatna. Pok atuh Utari harita. Kumaha maksud Mimin teh ieu teh Min? Datari mah atuh can ngarti. Utari tumanya deui ka sobatna kituna teh bari jeung kerang kerung da puguh. Memang teu ngarti kana omongan Mimin tadi. Munang pananya ti Utari pok deui Mimin harita. Tari. Nyaan pinternya maneh teh ari kana ngabohong mah. Mun jiga nu sumuhun we teu ngarti. Hor. Naon atuh Min? Aduh dimaksud ngabohong teh. Sok gancang atuh geura omongkeun. Sababnya kuring mah saeutik oge teu ngarti. Pira karu
Piraku atuh ari kuring kudu susumpahan mah. Cek Utari ngomong deui ka Mimin bari jeung mencrong. Ngadenge kitu pok Mimin harita. Oh, jadi lamun kitu mah bener atunya. Maneh teh teu ngartinya. Ya Allah ya Robi Mimin, nya kuring teh teu ngarti. Nah kunaon atuh Mimin teh ujug-ujug ngambek. Ka Utari teh. Nyaheuk atuh nya lamun nya teh mah teu ngarti. Ku kuring ayeuna sagalana arek diomongkeun. Sok atuh, sok didengekeun ku kuring. Cek Utari bari jeung neuteub ka Nyi Mimin. Parabat atuh harita Mimin ngomongkeun persoalan anu keur karandapan ku manehna. Nu aya patula patalina jeung Utari. Nya barang ngadenge kitu mah puguh we Utari teh mending ngaranjug. Saeutik oge teu nyangka lamun ceuk awewe nu dijodokeun ka Darma teh geuning tetela Mimin nu jadi sobat medokna. Da puguh atuh dina mangsana Juragan Subrata ngadatangan ka imahna teu pernah nyebutkeun ngaran saha-saha. Nah, ngan ukur nyebutkeun lamun Darma dijodokeun ka anak sobatna. Sakedapan mah atuh Utari teh ngahuleng telemek teu nyarek. Hatena bingung teu mengitungtung susah nu taya hinggana. Pang-pangna mah reufas. Keur kitu jung Mimin nangtung panon mencrong ka Utari nu beungeutna katar bareubeum nandakeun anu keur ambak. Tak kitu Utari. Persoalan anu ayeuna teh keur karandapan ku urang teh. Cik atuh, maneh teh ngeunteung saeutik mah. Nah rek pantas lamun Kang Darma boga pamajikan ka pantar maneh. Sadengkeun bapana oge geuningan teh satujuan. Komo ka Juragan Subrata mah geus jelas milik kuring pikeun jadi minantuna. Ari cek kuring mah atuh geus lah. Maneh teh kudu maksa meuni oge ngelehan ka ditu. Serta teangan lalaki anu sejen nu sahabat jeung kulawarga maneh. Kitu tah ti kuring mah. Cek Nyi Mimin ngomong teh meuni jeung norostos jiga kacanding gang kajang. Samalah kituna teh atuh bari jeung pepeta curug meulikeun ka tutunjuk. Malahan mah tutunjuk teh oge kena beungeut Utari pisan. Nya barang ngadengeh kekecapan kitu mah kana caritaanana Nyi Mimin tadi, Nyi Utari meunih ngalakatai hatena. Naon sababna ngalakatai? Sabab lain ngan ukur pasubrat Juragan Subrata wungkul geuning anu geus ngahina ka dirina sakulawarga teh. Tapi ayeuna mah ditambahan ku Mimin nu jadi sobat medokna. Jelas-jelas geus wani ngahina ka manehna. Utari. Hei, jigana kaharti ada mah meureunnya. Hah? Cek Mimin harita bari jeung panon mencrong seukeut ka Nyi Utari. Anu harita keur ngahuleng we, hatena ngerasa nyeri jeung puri asa digerihan ku hinis. Utari, jika ditu cenah, geura ini lah. Sabab bur oge geus teh hayang nempok kana beungeut maneh deui. Jeung na deui ti samet ayeuna mah. Oge ka ti syarat ayeuna ka hareupna sosobatan urang geus teu kudu diteruskeun. Cukup. Nepikeun ka detik ieu. Cek Nyi Mimin ngomongna teh tandes pisan samalah bari jeung terus we sakilat ngajeuang bobokona anu keur dicecekel ku Utari. Malahan mah teu asa-asa terus we dibolangkeun ka tengah sawah anu karekrengse menang tanur. Reaksian paripolah Nyi Mimin kitu, Utari harita teu ngomong tapi terus ngencis indit ngaleos. Panuna katara cari nakdak ngalahan mah limpang na oge semu rusuh. Terus ngicipri teh mapai-mapai galengan bari jeung teh mawaha. Bari jeung mawaha teh anu sedih liwat langkung. Jeung nalangsa nu teu aya hinggana. Sabadana Utari indit ninggalkeun eta tempat. Brek Nyi Mimin harita teh diuk deui bari jeung ngahuleng we. Ari dadana katemporeng hap ranjung. Terus atur ngarenghap tarik napas panjang pikeun meper amarah anu ngagolak minuhan dada. Sabot keur kitu teh kanyahoan datangna. Kasaung ujug-ujug aya 4 urang lalaki we. Nu daratang teh lian Iwati Darja, Suta, Si Godeg jeung Si Gojin.
nuti tadi geus araya disebuderin eta saung sarta Channel geus ngadenge Berkas kana sakabeh Channel hubung asli catur dongeng antara Bang Nyi Dedi. Mimin jeung Utari. Haha, aya naon Min? Datang-datang teh Darja langsung we harita teh. Bari jeung nyarengeh sura seuri ka Nyi Mimin, nyapuguh Nyi Mimin teh leuwas, malahan mah terus ret ngareret ka Darja katut baturna. Gandeng kan Darja. Teu kudu seuri. Barina oge atuh jeung rek naon make jeung kudu kadar aya. Tembak Nyi Mimin bari jeung ketus, samalah terus ngalius meuceun beungeut. Kunaon seuri? Duh, Min kabina-bina teuing atuh, cik atuh tong galak-galak teuing. Pangna akang ka dieu teh ieu lain arek ngaganggu. Tapi sabalikna akang teh rek mantuan kana kasusah Mimin. Tah kitu, jadi tong waka paporongos kitu atuh. Ngadengih kekecapan kitu atuh Nyi Mimin ret ngareret ka Darja. Malah tarangna katempo benih kerang kerung. Tok atuh Mimin harita. Kumaha Kang Darja? Dedengan teh arek mantuan kana kasusah kuring. Nah nyaot di mana atuh lamun kuring atuh keur manggi kasusah? Mimin mintarsi. Kuring mah geus nyaho kana naon rupa sagarupan oge geus nyaho. Geus nyaho cek Darja. Bari jeung Gontoyong atuh harita teh ngadeuketan ka Mimin. Sarta terus geek diugigireun ari awak nyang hareup. Kitu deui Suta, Gojin jeung si Godeng. Tiluanana gugdek nurutan Daryuk di atas saung. Kebeneran saung teh rada lega jeung wowog. Darja tok harita. Min, tong samutut kitu atuh. Rek naon? Ni Judes. Ya, ari nu sabenerna mah kieu eta teh nya kasusah anu ayeuna keur karandapan ku Mimin teh. Sarua jeung kasusah anu keur karandapan ku akang. Nya eta pada mikahayang ka salah saurang jalma tapi ditampik. Maksud akang teh kumaha sih teh salieur? Asa kurang ngarti kuring mah. Aduh Mimin ge. Dijelaskeun mah kudu kumaha atuh. Jeung nadek kieu atunya. Maksud akang teh kumaha? Make jeung sarua sagarepa jeung kuring. Kuring mah teh sarua jeung akang. Kang Darja teh sarua jeung kuring. Mimin nanya deui jeung neutip seukeut ka Darja. Hatena jadi penasaran. Kieu Min, nu kudu dimunseg kudu dijelaskeun mah. Kuring teh nyaho lamun ceuk Mimin dijodohkeun nyatana ka Kang Darma lanceuk kuring. Nya terus Tapi hanya ka manehna teh nampik lantaran geus boga pilihan sorangan nyaeta Nyi Utari. Sobat Mimin sorangan. terus Sedengkeun akang geus lila mikahayang ka Utari. Tapi nasib urang bet sarua. Kuring oge ditampik ku manehna teh tah kitu Min. Cek Darja. Ngomongkeun persoalan ngeunaan manehna nu ayeuna keur ngarandapan nasib anu ampir sarua jeung Mimin. Barang ngadengnya kitu Nyi Mimin harita unggut-unggutan. Lila kulila mah jika Nyi Mimin ngarti kana naon rupa sakabeh omongan Darja. Kumaha?
Geus ngarti. Terus persoalan Kang Darja jeung kuring nah naon hubunganana? Lain sari heula tong galak-galak teuing atuh Min. Nya tangtu we nya ari hubungan mah samalah mah ieu sarua urang sarua pada-pada ditampik jeung sarua pada-pada ngarasakeun kanyeri dina hate tah dumasar kana hal kitu Min. Lamun ceuk Mimin daek yuk urang gawe babarengan jeung Akang. Sangkan naon sangkan sakahayang urang duanana bisa laksana. Mimin bisa laksana atuh kalanceuk kuring ka Kang Darma sarta kuring oge bisa laksana ka Utari tah kitu. Omongan Darja harita teh daria pisan. Ngajak gawe babarengan cenah dadakuna mah ka Nyi Mimin dina raraga ngudag anu jadi kahayangna sawang-sawangan. Leng sakedapan mah Nyi Mimin meningah uleng ari sabab keur mikiran sakabeh omongan Darja anu cikeneh diomongkeun. Ari suta atuh adina Darja nya si Gojin jeung si Godeg baturna teu pipiluun ngomong tapi maranehna oge pogot ngabandungan nganaon kecap Darja tadi. Kumaha Min? Cik kaharti maksud Akang atau henteu? Kang Darja naon nyai? Adi anu dimaksud gawe babarengan teh kumaha? Sarta naon atuh nu kudu dilakukeun ku kuring? Lain sare. Ih, eta ngomong teh ku galak-galak teuing tong tarik teuing atuh. Nya kumaha tah? Ngajak bareng kumaha ieu teh? Gampang Min, gampang. Pagawean anu kudu dilakukeun ku Mimin mah ngan saukur pangmawakeun Utari ka ieu tempat nu rada suni. Carana dengekeun heula tuh. Cara namanya ajak atuh ka kebon atawa ka talaga tak engke ku Akang. Sabatur-batur erek dituturkeun ti tukang. Tapi kade saurang oge ulah aya jelema sejen anu nyahun. Cik, kira-kira na sanggup atawa henteu ye lamun kitu? Menang pananya ti Darja. Nyi Mimin atuh harita. Mimitina mah teu wakang ngawalon kana naon berupa kahayang Darja jeung cita-cita Darja. Nyi Mimin ukur jempe bae sabab pagawean anu kudu dilakukeun ku dirina kawilang berat jeung na deui kumaha tata jeung carana pikeun Mimin ngajak Nyi Utari ka hiji tempat da puguh. Oge atuh tadi Utari teh geus dicarekan jeung dihina-hina ku manehna. Jadi tangtu bakal rada-rada hese lamun seug ngajak ulin ka Nyi Utari teh. Ih, kelakah ngahulang. Kumaha teh Min? Sanggup atau henteu? Lamun kitu mah atuh rada berat Kang Darja. Naon sababna berat atuh Min? Pira kadar ngajak eta ngajak babaturan? Sabab kieu Kang Darja sabenerna namanya kumaha Min? Ieu sabab kuring ayeuna mah jeung Utari teh apan geus teu hade. Jeung na deui naon maksudna mah ka jeung nitah mamawa manehna ka tempat anu suni sarta ulah kanyahoan ku senu sejen. Nah arek dikumahakeun ta si Utari teh. Mimin harita malik tumanya ka Darja sabab hayang puguh heula cenah kana sagarupana. Ngadenge kitu omongan ti Mimin cakakak Darja harita. Mimin ari Miminnya ari ngeunaan urusan eta mah tuh Mimin mah teh kudu hayangnya soal rek dikukumahakeunana mah nya eta mah urusan kuring atuh nu jadi lain jadi urusan Mimin. Urusan Mimin mah ngan saukur kudu bisa mawa si Utari cik sok. Kumaha tah Mimin? Sanggup atawa henteu? Naon? Kang Darja berat kuring mah teu wani ngalakukeun sok inggis ku bisi rempan ku sugan aya batur nu nyahoan. Cek Nyi Mimin manehna meuni teu nyanggupan kana pamenta Jang Darja
sabab manehna sieun ku bisi sieun ku batur anu nganyahukeun yen Nyi Mimin oge can nyaho kana rencana anu rek dipilampah ku Darja jeung baturna ka Utari. Ngadenge kekecapan atuh Nyi Mimin kitu pok deui Darja harita. Jadi Mimin teh sanggupnya. Nya. Kang Darja teh sanggup, kuring mah teh sanggup mapana. Sabab gede pisan risikona. Aduh. Nya kudunya teu naon lah kitu ge teu naon. Da akang mah tuh maksa. Mamaksa nu embungan lamun seug Mimin embung tah. Nyagas tantu cita-cita Mimin anu hayang ngahiji jeung lanceuk. Akang nya teh Kang Darma geus tantu atuh mau bisa laksana meureun. Sok we eta mah lah pikir-pikir nya. Dari keur akang mah pribadi mah lah sok sanajan teu dibaturan ku dibantuan ku Mimin oge. Keukeuh we Utari mah bakal jadi milik akang. Eta mah arek ngiluan heug teu kajeun Min. Channel asli dongeng Jika nu heueuh Darja bisa ngolong-ngolona. Ngadenge omongan Darja kitu harita Mimin jadi ngerasa bingung. Hatena jadi perang sabil. Dalam musuh dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Memang heueuh lamun seug Utari jadi panghalangna geus tangtu Darma oge meureun. Moal bisa ngapi milik dirina. Nyi Utari pasti meureun ka manehna kitu ceuk pikirna Nyi Mimin. Sabot keur kitu pok atuh harita si Suta adina Darja. Yak men lah. Pikiranna sing asak nepikeun asak pisan kadinya. Ulah mata kaduhung jagana, ulah kaduhung engkena. Gara pikir lanceuk kuring mah Kang Darma maksud teh anu sakitu gandangna cik sok. Sedangkan Mimin rek milih awewe nu kumaha deui atuh da Mimin ge kaasup geulis sakieu. Cek si Suta anu ti tadi jempe harita milu mayeran bari jeung malong ka Nyi Mimin anu keur ngahulang bang nu bingung. Ngadenge omongan Suta adina Darja sarupa kitu anu bangun mapanas hate Mimin jadi tambah bingung we Mimin teh. Breh dina sawangan katempo Utari jeung Darma babarengan silih asih jeung silih pika cinta nya puguh we atuh. Hatena jadi dak dumadakan ngaheam panas asa aya sieun anu ngaduru. Renghap Nyi Mimin harita kena oge rumenghap gunung sakembaran. Nyi Mimin nepikeun ka turun naik terus ret ngareret ka Darja pok harita. Kang Darja lamun kitu mah nya atulah kuring arek ngabubu kana parentah ka akang tapi kade kahayang kuring oge kudu diperhatikeun sarta kudu dibantuan sangkan cita-cita urang bisa laksana bener teu. Cek Nyi Mimin ngomong tatang. Hatena jigana bae geus buleud lamun si manehna arek gawe babarengan jeung Darja. Pikeun ngahonta anu jadi kahayangna sewang-sewangan. Kadenge kana omongan Mimin kitu atuh puguh we Darja teh ngarasa punah kitu deui si Suta jeung dua baturna. Dah kitu atuh Min. Ka arek eta mah bener atuh. Darja nyakakak seuri hatena ngarasa bunga. Pok deui jang Suta harita. Alus menta pemikiran teh. Pintar lamun kitu mah tah ayeuna tinggal nungguan waktu anu hade pikeun ngajalankeunana. Jek si Suta oge sarua ngarasa bunga jeung gumbira.
samalah ngomongna oge bari jeung nyerenge. Kitu deui atuh si Godek jeung si Gojin da aripikeun Sutama tara loba mikir. Naon bae oge rencana anu jieun asal diluluguan we ku Darja anu jadi lanceukna geus pasti bakal tuturut muning satuju jeung bakal miluan da pugu ngalayan sarta sarua eusi uteukna. Sabab teu boga pendirian sorangan manehna mah kumaha anu ngajak we ngulon-ngulon ngidul-ngidul. Keur kitu pok atuh Mang Dedi muningakeun wanci nyapih mangsa kapan cang para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu kasalapana. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.